Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawehan pertama urang gaskeun lur nya. Soalna tarawehan ka-4 ka-5 ka-6 ka itu nya geus pasti tara sawareh pangar lagi tarawehan nya tara sawareh taraweh. Tah kitu meureun mumpung ayeuna di masjid rada pinuh keneh nya urang gaskeun. Gas. Tatem polele min badag kieu. Moal ka dari ieu moal ka bita moal Gusti teuing lele. Lele ini bos eeng dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur. Wilujeng menunaikan natepan sholat idnya. Wassalam. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kamonesan wilujeng boboran siamnya. Ti kamonesan merenan si Brad perwakilan naon teh ngucapkeun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir oge batin ya guysnya. Hapunten bilih aya ti kamonesan pribadi abdi oge khususna bilih aya perilaku sareng basa anu maktak henteu pernah kana manah nyungkelit kana ati mugia ku dulur-dulur sadayana dihapuntennya gitu. Meureunan oge kitu sabalikna gitu. Dulur-dulur sadayana ku kamonesan ku abdi dihapunten pisan omat ulah sakali-kali deui nyalurnya. Kitu meureunan ti kamonesan hapunten kamonesan teu acan ngadamal deui karya-karya kumargi kamari sapanjang puasa kamonesan meliburkan diri gitu. Insya Allah meureunan mungkin kapayuna kamonesan akan ngagas deui membuat konten-konten kanggo ngahibur dulur-dulur sadayana nya. Kitu meureunan ti Simang Brad oge ti kamonesan pokona dulur-dulur kamonesan sing sarehat paranjang yuswa arageung rezeki. Mangrebu-rebu hatur nuhun ka dulur-dulur sadayana nu tos support teras ka kamonesan. Oke hiji deui ya dulur hapunten bilih gitu kaganggu ku akun kamonesan anu di FB akun kamonesan official eta nuju dihack ku batur dibajak ku batur mata postingan anu di luar kamonesannya kebiasaan kamonesan. Hapunten pisan bilih teu nyaman di skip we nya ngalih heula ka akun kamonesan 2 kantun ketik akun kamonesan 2 gitu ngalih heula ka dinya anu akun kamonesan official di skip heula we kitu nya samantawis dilareskeun ku si Mang Brad tos diajukeun ka pihak Meta sugan tiasa masih keneh dilareskeun. Meureunan kitu informasi ti cabang mah nya sakali deui minal aidin wal faizin. Wassalam. Asik. Yes, Brad. Anggar si ieu anjir. Geus kasurupan ramat lancah ieu. Kunaon maneh? Brad. Isu kan hari pertama puasa. Bunga atuh kosim mah. Ulah di dunya mah kosim nempo bunga teh. Bunga. Simapan pagawean oge anjir ngajak Odin ka aing. Situ make jeung bunga sagala lah. Brad. Yo, kosim mongi teh pangaosan Brad ceuk ustad ge saha jalma anu arek manggih bulan puasa bunga bagja Brad haram ta awakna kana neraka. Paham aing oge. Tapi ajang jelema nu puasa. Jadi poin nama lain dina bunga nya. Poin nama dina puasa ya. Nomor hiji nama puasa nah kos Salah deui wae di dinya mah tak pangaosan geura Brad jeung kosim. Ye. Puasa mah nomor 4. Kahiji nama sahadat, 2 salat, 3 zakat. Kakara kaopat puasa, 5 we munggah haji lamun mampu. Rukun Islam eta mah rukun Islam sia teh kosim.
pan ieu ge ngobrolna pan anjir ngobrolna oge pan eta maksudna bunga maneh teh bunga sote keur ejeng anu puasa nu sok godin kieu mah teu kudu bunga atuh teh ai maneh anjir bungahna di mana bunga udud nyumput sia mah meureun mongeun si Kosim ieu ampun teuing aya wae ieu anjir kacamata kuda ya ai maneh teh arek moal teh konten teh bat arek brad Kosim mah geus saged kieu anjir gaya saged cenah ieu please kos ya najan banget ramijut kieu nya atuh baju mah rapih atuh kos tingali aja ramijut kieu ieu rek konten cenah pan eta brad penting kasarean Kosim poho make baju ieu euy jadi we karusut kos ya bedakeun atuh baju jang konten baju jang sare jang sare mah make baju tidur atuh atau make baju ngonten ai maneh lain gitu brad masalahna pan Kosim lamun arek make baju tidur bisa ngahudangkeun manehna keur sare karunya euy leuhung basa teu tas gadang ngomongin si Kosim ieu baju tidur kos baju tidur lain jelema sih teh gadang segala anjir ya nu ngaranna baju tidur maksudna baju diperuntukkan ajang tidur ajang molor nyaho teu itu berarti eta baju terus tidur terus baju tidur kudu dihudangkeun ku si lain teu kudu teu kos ngomongin si Kosim ieu piyama apal atuh Kosim ge brad maknya Kosim gitu loh nu pangkasepna di RT 2 teu apal piyama lagu nage apal Kosim mah brad mana lagu piyama nu mana anjir kieu kan piyama mari mari piyama lagu mah Irama cek aing rempag sih ieu mah rempag kos sia sirah ampun teuing aya wae ieu anjir ya kresek rajet ya Kosim mah brad prihatin ku sistem pendidikan zaman ayeuna brad prihatin kumaha itu gara bradnya barudak tinggi usia dini terus dialajarkeun pembunuhan lawan deui wae ya si Kosim ya pembunuhan kumaha sih teh tadi Kosim pas ngaliwat ka TK ibu-ibu guruna keur ngajarkeun lagu eta potong bebek angsa-mangsa di kewali pan eta teh ngabunuh brad ieu tah anjir ieu tah nu keur leutikna teu asup TK heula mah ampun si Kosim kos eta mah saukur lagu kos najan heueuh eta anjir potong bebek heueuh pan kana bebek eta walin ka jelema seteh parah anjir si ieu ampun teuing tapi angger berat si Kosim mah aya dampakna barudakna geus galedena anjir balalangor ngadon talaburan lain ya kos kela kos ya lain masalah lain dampak tina lagu potong bebek seteh talaburan mah lain ai maneh angger berat tadi sorangan anjir beurang barudak anu talaburan heuh da lain tina eta meureun tawuran mah kenakalan remaja we nu kitu mah tawuran di mana deh berat tadi anjir di saung sawah pas Kosim liwat tawuran di saung sawah tawuran mah di jalan sih teh bener lagi di kampung orang mah anjir mulai nu tawuran kota nu tawuran mah saung sawah tawuran naon ai maneh eta berat maradu bako barudak kasampa ku Kosim ku ngahimpak we anjir kabeneran Kosim teu boga udu dengan berat nurut we Kosim bako na bako ngeunah di bako mole nian gratisan Kosim ngalenyun we rempag aing si Kosim nya kos tawuran mah sih lain ngadu bako ngadu pedang ngadu samurai ngadu CR lain ngadu bako maneh ngiluan deui nya ngadu bako oh sahulueun anjir cing atuh si laing mah geus kolot sih teh eta teh budak keur diararajar udud sih teh lain cara maneh mah
omongeun ieu anjir kumaha engke lamun ku kolotna katinggalian maneh eta pipiluan di dinya sangka maneh anjir anu nyontoan omongeun Kosim ieu ampun teh aya wae ieu anjir ya Bako Mas Bran anjir